Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrali sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fatahu ya Alim. Qurratul Uyun halaman 37. Aya hubungan anak keneh sareng tina halaman 36. Leres deui aya hubunganana atuh aya dina halaman 36 teh kapan nyarios bade nyarioskeun saurna teh pasal anu aya hubunganana tina sawarena adab-adaban jima, adab-adaban bersetubuh atanapi hubungan intim sareng kautamaan-utamaanana oge pertingkah-pertingkahna jima oge hal-hal anu aya hubunganana sareng jima. Kumaha saurna dina nadoman anu pangpayuna kapungkur bibadi adabil jima wa abdoli kaifiyatihi wa may yata'allaqu bidzalika. Wahdar minal jima'i fisyab. Tinggal halaman 26. Bahwa minal jalib bilar tiab. Hiji di mana-mana bersetubuh usahakeun ulah diacuk. Sebab di mana-mana diacuk eta teh cek para ahli anu terang kana masalah education seks suatu kebodohan. Ngan sok sanaos kitu mesing teu diacuk ogenan kudu ngangge selimut dina harti tataranjang duaan tapi hanapeun selimut. Naon sababna bisi pajarkeun siga sato terutama siga kuda atawa himar. Terus kaduana di mana-mana berjima bal kullu ma alayya syah yunja'u wa kun mulaiban laha la tafja'u. Tadi kahiji lamun berjima teh ulah ngage acuk tapi kade ulah tataranjang mani bubuligiran teu diselimut gitu. Kaduana sing bisa foreplay teh pemanasan sing romantis, pemanasan permulaan ulah siga sato deui ari hayam kucing sok aya pemanasan dia lah tara langsung geuleuh da urang mah lain sato gitu. Nah di dieu mu'anikon mubasiron muqabila tah nadomanana aya dina halaman 37. Mu'anikon mubasiron muqabila fi ainaiha fahaka wa qabala. Sekali deui mu'anikom mubasiron muqabila fi ainaiha fahaka wa qabala fahaka wa qabala. Mu'anikon matak di dieu aya kata bari jadi hal margi aya hubunganana sareng bait nu samemehna. Mu'anikon bari anu ngarangkul gitu. Penjelasan tina foreplay. Mu'anikon bari anu ngarangkul. Apal ngarangkul teu? Uning ka teu?
ngarangkul nangkep nya ari inget kana lain ngobrolkeun si Bilar jeung si Lesti Gusti mun sababaraha bulan kawina ditayangkeun terus nah ari ayeuna kekerasan dalam rumah tangga. Allahu Akbar. Ulah mata ulah yang kaeuleuh siling rangkul siling cepeng siling cium ari pek ayeuna paburantak gede teuing. Muanikon bari anu ngarangkul istri ngarangkul ka pameget pameget oge ngarangkul ka istri ulah dibayang-bayang ngarti ieu ngarangkul mubasiron tur anu ngadukeun kulit paadek-adek kulit mubasiron muanikon ngarangkul bari ngarangkul teu cukup ngarangkul maksud di dieu mah da buana doman darurat nadom anu disebut ngarangkul teh kumaha terus mubasiron paadek atuh dada urang adek kana dada istri muqabilan tur anu siling cium muqabilan ngatasdid muqabilan tur bari siling cium siling esun takade di dia seperti dina ukudulujen geunya kemari ari dina kitab anu ieu mah ayala dina ukudulujen ini harita dina anu kitab nu padadan mah beuteung aya lapadlaan bari maca doa ari nu sejen makela ulah umak umik justru seperti salat maca doa keur salat bari lambe teh umak umik jadi nu leres mah anu teu aya la kepengurusan anu agis nu sakitabna di dieu ogenan pi aina iha awas kada cirian kagokna dom pi aina iha dina dua panon istri muqabilan tur anu nyium atau ngesun pi ainaiha dina dua panon istri asalna nama kitu tapi sabenerna mah aya goir eta teh ulah awas singkatos wihan ti awal muanikon bari siling rangkul mubasiron tur anu siling deketkeun atau adekeun kulit muqabilan tur anu siling cium nyiuman istri sarua deui nu sae mah ulah ku pameget bae nu miheulaan tapi istri ogenan justru lamun hayang ganjaranna seperti jihad cuma gitu istri anu kudu miheulaan ulah siga gedebong cau cicing we kapan kudu foreplay cek ajengan kimusonip ge ieu kana naon bae nyiumna bebas asal ulah kana larangan jeung ulah kana soca awas sok sanajan di dieu aya goir saperti na uku dulu jen la aya lapad la padahal mah buang eta teh dina kitab anu sanes teh mah teu aya laan jadi bari ngadoa bari umak umik ieu ogenan dia nyium kana naon bae ongkos siga teu aya lapad goir salian tapi nyium ulah kana soca dua istri naon sababna pahaka maka kudu nyokot anjeun wakbala jeung kudu narima anjeun pahaka maka kudu nyokot anjeun wakbala jeung kudu narima anjeun nah ieu mah tuluyan tina muqabilan pahaka wakbala mah maksudna nama kudu jalankeun seperti eta lamun rumah tangga yang awet gitu komo malam pertama
Malam pertama teh adalah kesan pertama. Selanjutnya terserah Anda gitu kan. Teu kenging kana soca uhun naon sababna bisi mentak buta hati oge mentak ngaruksakan agama. Geuning ngaruksakan agama ku maksudna mungkin aya rahasia ilahi di dinya. Sok sanajan urang bogonaker kanu janten istri teu kenging ngesun kana soca kana cepil mangga kana nu sanesna mangga kecuali larangan ge ulah siga urang barat cenah gitu. Da urang mah nurutan ka Rasul. Masalah ngarangkul geus kabayang bari diuculan acukna istrina bawa atau urang diuculan ku istri. Terus deui disun tiluhur dugi ka anap tina mimitina munan kade soca ulah mubasyiron bari seling adekeun siling cabak gitu ari nyapak terutama kana nen kade ulah kana anu ageungna da mentak nyeri ngan bari aya manfaatna istri teh dicabakan ku pameget teh ulah mung sukan toten sanes ayeuna. Naon sababna bisi aya di kieu dicepengan geuning ieu neng aya anu ngabenil saalit di dieu boating tumor bisa kitu kade awas hati-hati. Kudu cepeng ti ayeuna. Da seueur ayeuna mah gadis ogena nu dioperasi kecil. Lain berarti kudu diceklan ku lalaki budak teh. Ku salira anglet pengang. Cik ana rek nanya ka mana yang ka lalaki, Ari istri ari lalaki resep ka istri anu ageng nena atau anu alit. Bingung teu ngajarawab da eta bari mikir deui. Nu ageng kedah dicepengan ku nyaliranya nyepengan teh maksudna istri dicepengan kieu teh bari dirampaan bili naon bili aya kelainan daging jati teras deui kieu nu ageungna dicepengan anu utama manu alitna pepentel na ta eta nu mentak merangsang mah kudu apa. Terus deui bari diciuman nyium naon nyium taar nyium sagala bari ngenyotan nyiuman pentel nen eta teh so kan kumaha maneh ieu da ngajina kana masalah nu kieu kudu apa ngan kade ulah ti ayeuna dipraktekkeun teu ridho dunya akhirat engke ari geus halal geus sah. Mu'anikon mubasiron muqabilan fi ainaiha fahaka waqbala kade ulah kana soca. Ngan aya hiji rumus anu pernah kaalaman ku sim kuring da geuning sim kuring bisa ngobrol kieu da geus nikah sim kuring mah boga budak. Di mana-mana nyium kana lambe terutama bari di kolomohan letah teh ulah terlalu teuing naon sababna pangnikmatna bari dilepetkeun pepeng kana memek terus di lambeina sareng di ciuman bisik kabujeng ejakulasi ku nikmat-nikmatna ulah terlalu teuing diawet-awet naon sababna bisik di samping tesudi ka urang eta istri urang teh mentak dituna murtad makruh ngobrolna tuh hayang aing sugan maneh kasep-kasep teh bisa geuning kieu. Teu apal kana permainan culun jeung sajaban. Kalah kaditunana teh sagala disebut doraka tah eta ruksakana agama. Hayang dicerei we jeung sajaban. Nu mata kade lalaki kedah apal pengetahuan itu. Istri da ngiring aos ayeuna. Asimak nyawa sok ngarobrol di kobong. Tara ulah syukur alhamdulillah. Ulah diameng dina warung kopi. Keur nyanak sangu teh atau keur jajan ka warung teh ngobrol nu kieu.
Nah barudak ulah terido. Aduh bahaya. Sok teraskeun heula. Paah baro maka nyarioskeun Kiai Nadim. Tah nadomanu ieu teh dijelaskeun. Paah baro maka nyarioskeun ngainformasikeun cenah ge Kiai Nadim anu ngarang kana ieu kitab Rohimah Buka Masihan Rahmat. Hu kaitu Kiai Nadim saha Allahu Gusti Allah rada gancangan. Annahu kana sanyana kalakuan sareng tingkah. Aya anna ieu mah annanan teu ditahpib, langsung annahu. Paah baro maka nyarioskeun ngainformasikeun Kiai Nadim. Anu ngadamel ieu nadoman, rohima muga masihan rahmat tegasna kadeudeut sareng kanyaa. Hu kaitu Kiai Nadim saha Allahu Gusti Allah. Annahu kana sanyana kalakuan sareng tingkah eta yut to labu disuprih diperdih dipenta dikudukeun disuprih minaz zauji ti salaki ti suami diperdih disuprih kumaha. Ida aroda di mana-mana karep itu si salaki. Ida aroda di mana-mana hayang atau karep itu si salaki. Al jimaa kana jima kana berhubungan intim. Mana pailna aroda? Naon itu? Naon ayu maziha? Naon ayu maziha yen kudu ngabanyolan itu si jaoz. Naon ayu maziha yen ngabanyolan itu si jaoz. Ngabanyolan dengan penuh romantis gitu. Foreplay. Atuh da arek jima kalapasea atuh kumaha meureunna. Moal aya resep. Ari duit 100.000 tadi ka manakeun cek salakina teh. Oh, make beli samara jeung sabaraha nu ongko hayang jima kalapasea aduh moal mungkin terjadi. Ngabanyolan hari aduh neng asih meuni nu tingalina geulis bae kitu gitu tapi mah ulah euy. Mana sih geulis bae euy? Ah. Asih cantik atau gelis bae jabi eta ditisna manis sae sampean sae terus seurik lah cenah banyol atawa naon kok bahasana bahasa lamun hilap deui gombal terus bae diheureuyan leres. Geuning cenah pada dan ngobrol kitu da osok ka kepun bojo kitu. Genut montok ge cek ngasih ampun eta mani eta. Lah cenah. Kolot-kolot cenah batur mah geus teu harayang nu kararieu cenah teu meungpeung mampu keneh. Coba lamun teu siling mampu. Zaujatahu ka istrina itu si zaujatahu cukup jadi kieu ayu majiha naon ayu majiha yen ngabanyolan ngaheureuyan itu si zaujatahu ka istrina itu si suami ka istrina itu si zauj. Wayula ibaha jeung ngaheureuyan wayula ibaha jeung ngaheureuyan itu si jaoz ha ka zaujah wayula iba jeung ngaheureuyan itu si jaoz ha ka itu zaujah foreplay teh senda gurau anu romantis yulaib teh wayula ibaha jeung ngaheureuyan
atana foreplay pemanasan senda gurau sarua keneh anu romantis yulaib mah tina bahasa ngaheureuyan lain heureuy seperti budak imah heureuy nu romantis nu endah terus kacanak logatna biha ku perkara biha kalawan perkara biha ku perkara atau kalawan perkara huwa ari itu perkara eta mubahun anu dimenangkeun huwa ari itu perkara eta mubahun anu dimenangkeun nu dikanjatkeun power play nana teh nu kumaha naon bae mislul mula samati seperti silih cabak mislul mula samati seperti silih cabak gitu. Mislul mula samati seperti silih cabak. Wal mu'anaqati jeung silih rangkul. Wal mu'anaqati sareng silih rangkul. Power play teh pemanasanna teh anu dimenangkeun seperti naon silih cabak, silih rangkul, wal kublati jeung silih cium. Wal kublati sareng silih cium. Tuh, teraskeun pigoeri ainaiha tuh geuningan ieu mah aya penjelasanana dina pig dina ari tadi mah pi ainaiha ternyata di teh aya takdirna nama aya hakikatna nama aya lapan goir fi goiri ainaiha dina salian dua panona itu si jauzah teu kenging socama fi goiri ainaiha dina lian dua panona itu si jauzah. Kenging kade sing emutnya wa amma fiha jeung anapun dina eta dua panon teh wa amma fiha jeung anapun di mana-mana nyium kana dua panonna istri gitu eta wa amma piha jeung anapun ari dina nyium atau jeung anapun ari nyium dina dua panonna istri eta pamuadzin maka nganepikeun pamuadzin maka nganepikeun lil piroki kana pepegatan lil piroki kana pipisahan. Oh bisi mentak jadi cerai kama yakti seperti anu bakal datang itu maksudna nama bisi kasampeur ku sabab diasbab nyium dua soca istri kala mentak cerai gitu akibatna nu bakal datang teh bisa kitu maksudna atawa dieu kamayati di dieu teh anu bakal dicaritakeun ke di payun gitu
tos heula mudah-mudahan aya manfaat barokahna umur sok sanajan cawokan rangkeunana hapunten anu kasuhun sanes maksad jorang tur porno tapi memang ieu aya dina kitab Qurratul Uyun sakali-kali sakali deui gitu. Mudah-mudahan aya manfaat barokahna di mana-mana engke rumah tanggi sing tariasa ngamalkeun ieu kitab ieu sae pisan leres pisan pendidikan kanggo rumah tangga sabab alasanana seueur pisan anu teu apal kana seluk-beluk pernikahan adab-adaban jima diantarana seueur anu nimbulkeun pipisahan. Mudah-mudahan urang langgeng sadayana dina rumah tangga dugi kana cek istilahna dugi ka paket rok itek lamun atuh aya kana yuswa mudah-mudahan dugi kana kiamah oge langsung urang tepang deui di mana engke suami istri di akhirat di sawarga. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.